Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leujeung enjing Bapak sareng Ibu guru anu ku abdi dipikaw hormat, kieu deui para rerencangan anu parantos ngaluhan ieu acara. Leujeung sumping di acara Paturai Tineng di SMP Negeri 8 Cimahi. Dina kesempatan anu gumbira ieu, simkuring tiasa ngawitan acara kalayan pinuh rasa syukur sareng syukur ka Gusti Nu Maha Gofur anu parantos masihan kesehatan sareng kesempatan ku urang sadaya dugi ka tiasa kumpul di dieu dinten ayeuna. Acara Paturai Tineng anu disimkuring dilaksanakeun teh mangrupa momen anu kacida bermakna. Mugi ieu acara tiasa lancar pinuh ku hikmah sareng masihan manfaat anu ageng kanggo urang sadaya. Hayu urang mimiten acara ieu kalayan sumangat sareng babarengan. Samemehna simkuring rek ngingetkeun sabaraha hal ngeunaan jalana ieu acara. Pikeun ngabuka ieu acara, hayu urang sesarengan ngadangukeun biantara anu baris ngadugikeun sababaraha bubuka. Mangga kami ngabageakeun anjeun. Tungtungna urang dina tungtung acara. Abdi salaku pembawa acara nyuhunkeun dihampunten samudaya kalepatan dina biantara atanapi sikap anu teu nyugemakeun ka sadaya anu hadir dina dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.